kudu kumaha tuh. Si mudan atuh mangkat digawe. Sare wae eta mah jiga naon we jiga tatangkalan kerupuk sare we sare. Nya bi mudana oge teu ka mana-mana salaki. Ka sawah da can maju kararing deui ieu hujana. Nya kudu ka mana teh salaki ge hayangan digawe. Makanya coba eta udah pegang simula hayang renang. Liburan teh batur mah geus ka mana-mana tadi ge coba kekoknya. Ka kolam renang, pararin, batur geus pararini. Urang boga duit mah hayang ya. Urang budak kudu dikerem we salila pare sakola. Meli sage culik wae lah moana. Hayang pik salila. Oh, yang bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu enggak ada. Terus di mana? Di sawah. Jelek balak cakep ke Tugario. Cing di mana? Ah. Sawah. Itu ngabrak laju kereta. Kurang makan itu kereta itu. Salah. Oh, udah bisa abrak-abrakan kan itu. Kalau jalan raya weh. Cek dia abrakan. Aneh kereta goblok. Salah udah pada itu. Nyali itu. Kereta belah ditu kunaon teh jatuh belah ditu. Google akan ditakan itu. Cek Google. Cuma urutkan Google. Udah. Kendaraan di sawah. Catur Kadaweng. Di mana di imah? Ayo mah power balunuh diri weh. Ngawala tuh cah orang eling. Eling kene ka dinya. Emang guna itu baru ka duit. Udah kagang singa hayang renang coba balaringu. Bawa ka balon. Oke. Budak mah kunclungkeun. Anu gratis gitu cah. Oh, suku Natalian ku tambang budak kelep angkat. Ari ojo. Anclom kieu. Tuh, da eta meureunana. Ya ceu. Jelema hirup tuh garablek wae duit aneh aing mah dah. Rek sawah ge mana tuh hujana. Ngomong ka urang teu boga duit mah. Kak Ece ngomongna doang dibere mah henteu. Urang neangan. Sakamari cenah berangkat ka pasar malam kamari. Eta baru ka duit eta. Jodohan batur. Oh, Bebeja Erakeun teu mangkat. batur. Erakeun teu kamana-mana ya pura-pura liar we. Ulah cing di imah wae. Paling datang nangis peuting. Atuh geus diberesan karek dararatang. Tengah aja. Baca sadatang atuh ka ieu Mang Awuk eta. Nya tutup teh. Enggak aja cuy. Kita ngarah tutupna api-apina urang teh loba duit. Nanyakeun dahareun padahal mah eueuh. Parihnik henteu, parihnik. Boro-boro. Batur parihnik oge. Mantak ieu. Mantak ieu ulin di saung ya duaan. Neangan piknik teu make duit. Kamana teh cuy? Sisi jalan kereta ngampar samak. Saya kereta riwat keprok. Tapi tuh kudu make duit mah anu dagang walunana mah ngampar samak di dieu deket kereta, sisi kereta. Ece sugan atuh boga. Naon? Ya Ece sugan anu gratisan gitu duit aya nu mereu. Duit? Aya. Kamari aing dibere duit. Sah. Beda aku dewan nu ka dieu dewan. Eueuh, aja aya. Aja aya teu. Wae kadupak wae mah aing kaliwat wae. Dibere henteu kaliwat wae teh. Unta aing sarua. Ya komo urang. Ya ceu. Urang mah teh di bere duit mah moal nyolok lah. Naon? Cing we. Kok jangan nyolok saha anu mah usum nyolok teu oge engke kedeung deui bulan hareup. Icing ge saha wae nu mere karak dicolok. Nya heuh ayeuna lamun manehna kan ngeunahkeun jadi pamarentah, jadi pamimpin. Duit ti negara dibere. Heeh. Urang mah kan mainnya butuh suara urang. Heeh. Urang gelik-gelik penjia manuk cingcuing urang. Berarti suara urang teh kudu dibeli, kudu mah nya Nya nya. heuh pokona aya nu mayar colok ku aing mah. Eueuh nu mere mah dewan jor we saha siapa lu? Anu rek nyolokna dicolokna nu saha saha nu rek dicolok. Ece boga pilihan teh. Oh nya boga tuh. Boga saha saha. Amin Rais. Yeh, ari ojo Amin Rais mah atuh teu nyalon. Eueuh teh nyalon ke Amin Rais ari eueuh. Teu nyalon. Oma Irama. Sarua. Eueuh fotona ge. Teu nyalon foto Roma Irama. Pokoknya pengen aing ulah berapa tantaran foto. Oma teu nyalon. Teu nyalonkeun oma jeung Amin Rais mah teu nyalonkeun. Ari ece nyaho teu calonna sasaha. Amin Rais teu. Teu. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin teh salat ngadoa amin amin. Arek eta. Amin ya rabbal alamin. Aing kan colok satu aing kok. Nyolok anu mere duit pokona mah. Oh, karena nu mere duit colok nya. Colok mere duit. Soalnya kan urang bangga mainnya butuh suara urang. Tidak ada yang gratis. Urang hayang tipis ge maya. Urang aya di KTP-nya ringan KTP kudu
lumayan ya. Bener. Oh, itu mayar mah anggar itu diuruskeun. Teu jadi. Oh, pas orang geus dibalik beungeut tah oge. Teu diatur-aturkeun wae panan daripada teu mayar. Ayeuna urang aya naon sok masyarakat leutik mah. Arek lapor ka polisi, daun duitan teu mayar, diarantem jalan ke polisi tah. Ka apa manten pan. Mantap urang ge ceuk geus, anu mah nunggu nu mere duit karek nyolok kitu ceuk. Aing sarua aing. Ya lawang pantai cicing di luar ah. Besi aya dewan liwat ka itu kebagean. Buki supaku batur deui, bagi duit batur deui. Aja tara kebagian. Aing tuh saputangan acan, bukan cara cat butut, bukan yang dialungan. Tok. Cuk, ngadenge mah batu mah dibaragi tiung si Aco. Emang aja dewan mah gitu biasana aya boga niat. Rajin ka malah rajin. Babagi tiung ka ibu-ibu. Ustadang jadi bare tiung. Ya Ustad pira aku mau make tiung, Bu. Ustad teh lalaki, ceuk. Kenapa dibere tiung? Enak itu dipake mamarenya. Kurang dibere tiung ku dewan. Itu dipake cek Pak Ustad teh. Kade mana ngambek. Orang mah tiung heula pake duit kopea. Ame katempuan ku dewa diparake. Ditanyakeun naon cenah ieu pasti yogi naon ieu kipas angin aya. Sok ditanyakeun, ka bedug-bedug geus diganti. Merente nanyakeun Ente doang. nanyakeun doang. Ade tong tilapnya coblos abdi. Kan kitu bingung aing mah. Hayang dicoblos tapi teu mere. Pokoknya nama prinsipnya orang mah kitu lah nu leutik mah lah. Joteng mah kadang-kadang orang mah mikir nah pamarentah mah coblos itu harus bertanggung jawab supaya kita 5 tahun ke depan itu ada tanggung jawab di pamimpinna. Lamun urang salah nyoblos, urang kebagian dosana jor weh teh. Sia we urusanana. Urang mah tibang masyarakat nolok penting mah aing para rusing buku ge sarua. Nah, dewan urang ge sarua ka mana ya sugan aya aing lah. Suka amprok di jalan ya. Nah, kan cilok-cilok acara tuh ngopi aku esok urang butuh kana sorai barang beres itu. Nah, kenapa tara kaberenya, Cing? Oh, kadang-kadang masyarakat leutik mah jor teuing ah, arek bener arek henteu, penting mah sia hayang sareng aing mayar we. Nya, Cek. Bener itu sabereting teu bawa lagi anger nyoblos itu nyoblos ieu ge. Angger urang hayang dahar mah neangan sorangan. Heeh, iya Meuli hayang beas dar mah. meuli beas mah dung geus sorangan suka dikali rimbeas sugan mopo ah. Sugan dibere jeung jajan budak dah henteu. Heeh, komo berdewanan tu wawu mah. Cacakan wawu ge buat anger we da urang nempuang goler we sahareupeun imah geus keket oge sugan hayang. Api-api teu wau nya, Cok. Oh, kadang-kadang lobana kos kitu. Balager teh ayeuna keur aya kahayang. Aya kahayang buset, teh kuat sakala rupa diatur-aturkeun. Tapi kata aya anjingnya kuat dibungkusan. Dibawa ke teh anjing. Oh, terus cuma bungkusan aya anjing bener anjing. Biasana sok kitu. Bener. Heeh, betak euna mah urang malah masalah pamimpin enak mah orang ngadoa weh mudah-mudahan pamimpinna sing aramana sing balalener dicoblos ku urang pamimpinna bener-bener mana tanggung jawab ke masyarakat nyaan bener hayang ngamajukeun ngasejahterakeun masyarakat dan masyarakat mah pamentana dia tuh pokoknya mah sekolah yang murah biayana Gratis. yang gratis komo nu leuwih alus mah sembako na marurah setiap aya kepentingan segala rupa naonna seperti nyeun KTP naon tong dipersulit kaopatna pagawean sing loba lowongan kerja entong di faktor ku umur nu penting bisa kene digawe mah sok we pake asupkeun penting rakyat sejahtera nya, sejahtera rakyat bisa barang hakan duitna gaji di pagawean menunjang kana kahirupanana cek paribasana kajenting meuli bensin jang motor saleter 1 juta ari duit aya mah moal pusing oh nyaho ayeuna mah kadu kating pereng karuru digawe teh gaji teh dikareueuhan wae nu aya ge tadi kaluarkeun nya cara kadikole nya dengan dewan nya cuman manggih nya Ngeremprok cenaya. bejaannya, Cak. bejaan urang. sinopi jeung sirina reueuh kitu urang bejaan nya Cek sok kitu, sok sama ka babaturan Culan jeung mau ulah sorangan aja jeung. urang bari cilok nya Ai baru kadenya kade poho bejaan. oke dewan kurang bejaan Bejaan kade poho. Wah tuh si ngopi jeung sirina keur ngaromong ke tuh ieu teh urang bejaan nya Ulah kita teh ulah. dibere gitu Can dibere itu kita bagian gitu amin ya. nyoblos gitu atuh nya kerjaan dewan nya akhirnya juga manggih nagalengan nya lancar jalan mana? nah jalan dieu atuh bateri kedatang ti dieu Mana yang ngajo kareta? geus terjadi aya hayang aya tangan dewan namanya Bener man kade jalan aja.